Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta abdi Zuhalamia Sabha wa wakil ti SMP Negeri 26 Depok. Lalaki di Tegal Jurit. Yasana Rahmat Emsa Sekarang. Wanci layu hurung koneng, manehna datang leungeuna eueuh sapotong. Bedil nyoleng kerangna tonggong, pelor ngaberes handapeun cangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas taneuh, di pang perangan taya waktu pikeun nyeseuh. Sakicep waktu ngingintip lengahna musuh, mun manehna masih keneh embungeun paeh. Lebah pager imah manehna ngaranjek heula. Utekna nyarita mepes ka nyeri nu baris tumiba. Emak kuring untung bisa mulang, sedeng mitra rea nu palastra. Di hiji taneuh nu direbut ditebus getih. Panto hareup ngagret aya nu muka. Hiji wanoja nu geus aya umurna ngagok lumpat ngarangkul anu ngajanten. Cimata indung masehan buuk anakna. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas taneuh, wanci layu hurung koneng, manehna datang di papa cimata indung. Sedeng nabeungeutna taya kagambar rasa tugeunah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.